Aduh, zaman kiwari neangan duit ku hararese. Ini kadukun kalakah ditipu. Ah, cing rek mikir ya, naon ya pagawean. Ah, kieu we ayeuna mah. Kamari ge dukun loba euy, pasienna dengan saukur nipu unggul. Tah, urang gerek pura-pura jadi dukun. Ah, da kamari geus di iklankeun mah di medsos sugan we aya pasien nu datang. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Nah, geuning budak leutik nu datang teh euy. Oh, abah teh nilai TikTok, abah teh dukun. Nu bener. Bener. Ningali di TikTok Jang? Heeh. Bener berarti TikTok Dukun main mah. sakti. Dukun sakti. Heeh, abah tah nu kieu dukun sakti teh Jang. Kadi datang mana rek naon? Ada kayak jago main bola. Yang jago main bola mah gampang euy. Ieu suku maneh? Nu mana yang nu kuat teh? Iya. Nah, hadieu urang tiuk. Iya. Wah, sia bakal kuat eta suku manehnya. Iya. Terus mana amplopna euy? Iya. Ah, maneh tong dikit kieu kahanapkeun. Tah, kitu. Nuhun nya. Bener euy ngeunah jadi dukun palsu teh euy. Duh, cing urang tingali sabaraha ya budak teh mere. Alah, jadol. Ngan 2000 perak. Bae da jampena ge ngan 1000-eun. A few moments later. Bah, kumaha ya teh? Suku teh tetep kieu. Nah, kunaon suku maneh teh? Can kuat keneh? Encan. Ah, da maneh mah atuh hayang kuat. Heeh. Kita jos baru. Nu bener. Bener. Tadieu gara maneh hayang kuat mah tong mere 2000 euy. 50.000. 50.000. Ya heueuh. Jadi gitu. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah euy tamu deui yeuh. Sugan we ieu marada badag mere teh. Duh, punten Bah. Sok atuh euy. Aya naon, Jang? Iya, Bah. Abi teh hayang gaduh jodoh. Hayang gaduh awewe. Hese, Bah. Hadi tuh kadieu teu meunang-meunang aya ngaranna teh Santi. Da anggar teh bogoheun. Kumaha nya, Bah? Perkara gampang gitu mah, Jang. Kumaha tah? Kumaha eta teh? Hayangna awewe teh hayang nutur-nutur. Nya hayang bogoheun aya Abah ka Abi meh cinta mati kitu tah. Jadi leuwih tinuturkeun merenya. Leuwih-leuwih tinuturkeun. Sabenerna mah Jang gampang eta teh. Syaratna mah ngan saukur, ngan geuleuh Jang syaratna teh. Naon tah? Tai kotok Jang. Teh kotok. Ya tai kotok sok bawa ka dieu. Atuh geuleuh, Bah. Kan hayang diudag-udag ku awewe maneh teh. Heeh. Jadi kudu mawa teh kotok itu ka dia. Tai kotok ka dieu Jang. Ngan kade amplop kudu rada gede. Gampang lah eta mah. Nu penting mah orang boga awewe tah. Kieu Jangnya tai kotok hayang nyaho ieuna di kumaha-kumahana. Di kumaha tah? Aya awewe nu siti hayang ku maneh. Bale do ku tai kotok Jang. Ya atuh Bah aya kitu mah nya abi bade milarian heula ti kotokna nya. Heuh Jang, Tuh satu nuhun bawa we. ku abahnya. Nya. Nah, maneh mah teu mawa amplop. Nganjuk we Bah. Cek Sok bae atuh. Ya. Ya, sok ku abah dijamin tah ngudag. Siap. Nuhun Bah. Bah. Bener we awe teh ngudag. Ya, bener cek abah oge. Iya sampai kagenyur. Tah, ade abah mah da dukun sakti atuh.
Sakti kumaha bah ieu sampai kagenyur kieu. Eta buktina awe sampai ngudag. Ngudak da ditimbuk ku tai kotok aya abah. Nah atuh bet nganyuk. Dalam teu nganyuk mah maneh teh moal benyut kitu euy. Har si abah. Ngaranna ge dukun palsu euy. Beri seuri ha. Neng, lagi ngapain? Lagi diam aja, Om. Boleh kenalan, Neng? Boleh. Nama saya Ki Wulung. Nama saya Reva. Umurnya berapa, Neng? 16 tahun, Om. Masih sekolah? Udah enggak. Loh, kenapa? Sayang banget. Udah malam, Om. Waduh, si Neng ini.